Asep ke mana, Sep? Kali itu, Jang. Sep, Ujang boga mainan, Sep. Ieu ti si Abah menang ieu Ujang. Bukan alus ieu. Naon? Mainan siga kitu, Alus. butut kitu. Ih, Tingali tingali. itu bisa tembak-tembakan. Asep hayang teh, Sep. Embung jeung naon? Alus itu si Abah. Ujang boga nu kieu 2. Embung naon goreng gitu datang kacau. Tuh bisa disada ieu mah tuh. Tingali. Tuh disada. Embung gorengnya geus bae asupna ya. Mah. Nu aya suaraan. Mak itu nalus wae. Si Ujang enggak suaraan. Asep mah sepatu ge alus. Asep ke mana? Amang asep atuh do jelema beunghar tingali. Senda ge kitu patut. Copot cenah Ujang mah. Meni goreng teu baju senda. Meni goreng patut kitu tingali atuh jam oge mahal nu asep tuh tingali. Es Udah Ujang yang ningali ya tuh. ulah di cepengan tembak ra. Ujang ieu sep jeung Ujang sepnya orang tembak-tembakan. Tapi kan nu Ujang mah eueuh suaraan asep aya tuh. Oke, kasih Abah Ujang dijieun deui da si Abah mah bisaeun. Embung engke mah di bumi asep mah teu kudu make nu kieu aya nu alus nu maha. Bae da ya ge alus menang si Abah tuh. Naon jadi kieu? Ieu mah tuh coplok di kieu ge. Jeung naon asep mah di nu beusi siga nu asli. Bae atuh sep asep mah kitu wae ka Ujang teh. Nya bae we da asep mah jelema boga beunghar tingali. Ayo aya orang kayak mah asep panas awak kulit asep bisi hidung siga kulit Ujang kata mit amit. Masih pati is. Asep mah kitu wae ka Ujang teh. Ieu ge piceuna lah balangkeun naon goreng lah. Asep mah kitu menang si Abah. Nggak saya.